Ya Rasulullah salamun alik. Cek pasiennya sekarang mah saya mah nggak apa-apalah mau keluar sendiri atau mau disesar, yang penting bayarnya itu 1 juta juga. Nggak ada dari sononya tuh. Ini beli pisaunya juga mahal. Jadi ini mah nggak bisa, kalau nggak 12 juta nggak bisa. Udah sono ke bawah pohon pisang dan juru sendiri dah lu. Ini juru. Aduh. Ya mah dokternya orang kampung masalah ya. Nah ya nyingsiunan seperti itu dokter bermasalah di akhirat. Kuduna makan kieu. Begitu hasil USG ibu bejakeun aslina, ulah dipermainkeun USG-na. Ulah ya unsur-unsur takhwif, tahdid, ulah nyingsiunan, ulah. Ibu, ini menurut hasil USG-nya memang ada sedikit masalah, tetapi ibu tenang aja, ya. Masalahnya sedikit, posisi bayi ini kurang bagus. Biasanya kan kepala di bawah, ini mah kepala di tengah. Oh, kepala di tengah. Ada kepala yang lain kali. Aduh. Tapi begini Bu, gak usah takut. Ini kan masalahnya urusannya kekuasaan Allah. Jadi tenang aja, saya sebagai dokter ditugaskan secara zohirnya oleh manusia, dan saya siap bertanggung jawab karena saya dititipi ilmu. Hakikatnya saya tugas dari Allah, saya bantu Bu, nggak usah bingung-bingung. Adapun agak kelambatan, kita pasrahkan sama Allah. Kalau sudah memang benar-benar tidak memungkinkan keluar, nanti juga saya siap ada obat perangsang dan lain sebagainya. Pokoknya ibu mah harap tenang aja dah. Yang penting ibu selamat, anak selamat, dan bayarnya gratis Bu. Asana pasien numpuk datang ke Gunung Santri. Nginahin. Nginahin pasien. Oh, kayak promosi pasien. Budak dari itu baik kabehan. Tak eta ulah sok nyingsieun takhwif wa tahdid bermasalah. Aya nu geus teu seuri-seuri kan bidan teh. Yuk, ya, udah berapa ini anak? Ini anak yang ketujuh. Weh, anak yang ketujuh cukup 2, Bo. Siapa ini yang nyuruh sampai 7 begini? Wah, ini bro ini mah sampai 7. Enggak boleh. Di Indonesia cukup 2 saja, keluarga berencana. Pulang sono. Ibu bidan punya anaknya berapa? Bidan 8. Bidan tolol. Aduh, Masya Allah Karim. Kemenang. Menurut agama, cara dukun-dukun para jinu baheula ngarenaheun ngomongna. Neng su, ka dieu su neng. Calik-calik di dieu neng. Kieu kumaha diusapan biasana nek ngalahir mah koski dibantuan ku emak ya. Tenang bae, tenang, lain neng bae ja kabehan ge ngalalahirkeun jasa alamet. Alhamdulillah bari babacaan neng minta ka Allah diurutan geus aya mules neng, geus eta geus mulaian. Tenang bae neng, kalem, ulah boga pikiran ku kumaha. Tenang neng, nak ke kumaha dibantuan ku emak embun-embunan dipangniupkeun neng gitu. Sagala ditiup embun-embunan. Sagala dukun misalkan eta ngaranna ngabebenjokeun. Ngabebenjokeun abe tenang. Oh, tah aya karasa tis atuh aya pasti ja angin. Nginain madukun terus bari pencetan bari baca neng, bacaan minta ka Allah urangna Allah. Orok dengan Allah itu ngaluarkeun ya Allah mamalangan seukur sebab doang ngabantuan doang. Hayu tunggunaheun ulah boga pikiran ku kumaha ngeunaheun madukun teh eta meunang ku bidan. Tidak boleh madukun tradisional ikut campur tangan pugu eta bidan ge baheula keul kaluarna meunang madukun.
nyana ngatemenakeun goblok bin bolon. Iyalah negara teh ya lain hayu dimajukeun. Mun nya gedek ngamajukeun bangsa jeung negara eta nyana boga ilmu, eta nyana boga pangabisa, mantak naon diperbantukeun lain ditutup. Lain aju kudu bidan bae pedah teu boga SK ti negara ye aya dek ngamajukeun mah ieu asal salamet. Pancak madukun ge ku bidan kuari sikarari itunya ja salah. Jak bidan baheula mah dukun baheula mah asal mantos ngalahirkeun nyanda neng nyanda sing ade besi robah ieu na neng make anggel ka dieu ieu ieuna talian neng ulah kena turun ka handap tuh rapi mun lempangna ge neng lalaunan mantos ngalahir mah kuari mah mantos ngalahirkeun teh olahraga bingung euy macak madukun teh akur aturan baheula mantap kolot baheula mah beteungna raramping bae sanajan boga anak 12 tanagana gede bae jeung kadeulna sehat bae geus boga anak 12 masih kene nandur masih kene nyabut kuat keneh bae kuari coba boga anak 3 bae aja kararebi bae geus puguh susu mah gua lalade jasa Pak ampun ieu geus lalalakur perbantukeun mantak namun nya ge dek ngabajukeun bangsa eta kan bangsa Indonesia warga Indonesia boga kabisa tuturunan aya babacaan jeung aya carana tidak menghargai ieu medisnya tidak menghargai madukun anu baheula nyanana ge kaluar hasil madukun tanyakeun coba Pak Harto ge eta kaluar nang madukun Ibu Tin jadi presiden eta kaluar nang madukun buat teuing SBY ge dukun Jokowi segala nang dukun kuntilanak buat deh itu menghargai jana Masya Allah barang ayeuna medis guys kajian dah tapi ulah nyingsieunan haram hukumna takhwif wa tahdid bil gaul haram tenangkeun sebabnya nanti akan seakan-akan dek perang jihad fisabilillah antara hidup dan mati. Jelema nu galahirkeun teh pikiranna antara hidup dan mati. Aing hirup salamet, paeh sabilillah. Orok buah hirup, buah paeh. Aingna jeung orokna buah hirup, aing buah hirup orok, buah hirup aing buah hirup paeh orok sabilillah. Nu mantak nya lamun aya awewe maot ngalahirkeun syahid. Iya kan nu mantak teu meunang dianiaya melalui bil qaul, ucapan. Ya mah boh. Ini kemarin kan udah kesini ya. Ya udah ini udah lambat 10 hari. Ya wah. Lambat lagi 5 hari lagi udah. Kenapa Bu? Rumah sakit gak dapat uang. Ngeunahkeun coba omongan anak. Gitu. Atau ku pagawean. Atau aku obat. Bu, ya. Ini anak yang keberapa emang Ibu? Ini anak yang kelima. Wah, nggak usah banyak-banyak Bu, nggak boleh. Sebab ini Indonesia ini kalau kebanyakan umat nanti miskin. Waduh, bahaya ini. Udah terlalu banyak, Jakarta udah padat. Tangerang juga terlalu padat. Tambah lagi sama anak ibu, lebih padat lagi nanti. Waduh, nah udah gini aja dah. Nih minum aja obat nih, biar keluar. Nanti itu gimana? Udah mati nggak apa-apa dah pokoknya mah. Bere obat supaya paeh. Dokter ngebunuh. Atawa awewe nanu hayang. Pagi dok, pagi. Siapa nama? Sarwiti. Alamat Cikupa. Udah berapa bulan ini ibu ngandung? Udah ada 7 bulan. Suaminya ikut nggak? Nggak ada tapi nggak tahu di mana suami saya. Loh, maksudnya nggak tahu di mana? Emang suami ibu kemana? Suami samperan Bu, dok samperan. Punya suami apa enggak? Saya tadinya jadi Salome. Apa itu Salome? Kalau dokter mau nyempurnain juga nggak apa-apa. Sial deh Salome. Oh, maksudnya apa tuh? Satu lubang rame-rame. Aduh. Tolong dari Sarwiti.
ini kesini mau apa ya? Mau nyelamatin saya aja ini mah. Saya malu terhadap tetangga. Lagi berbuatnya nggak tahu malu sekarang malu. Iya dok, udah saya mau dimatiin aja ini anak. Nggak boleh. Aturan medisnya nggak boleh kecuali bayarnya mahal. Di Jakarta kan aya dokter mal dibejakeun kekurangan dokterna anu sok ngaluarkeun eta. Bangsa WTS kerjasama jeung pemerintah aya pas satu ketika pan pernah diadili. Tapi disalametkeun. Dokter tersebut selamat padahal kan dina aturan undang-undang nama tetep baik kudu dihukum sebab pembunuh. Tetapi karena kerjasama ya masalah. Eta kan rame sekian tahun ke tukang dokternya hirup kene kuari ge nya nama namun aya WTS namun aya wanita penghibur malam tah ramil eta kadi geus disadiakeun ku pemerintah segala rupana pinarakaeun teh geus supaya ulah nanggung ka isin geus nya akhirnya dokter tersebut diadili tapi tetap salamet. Nu hiji deui eta mah kan Kristen dokterna, nu hiji mah dokterna Islam. Sanggeus tanya ngaluar-ngaluarkeun mungkin geus puluhan atau ratusan, kabelah dieuna ngadengikeun pengajian si dokter teh. Cerik, akhirna nyana merapat ka kiai. Terus ngobrol, tobat. Tidinya eureun tina aktivitas dokter kandungan. Geus eureun banyak namun geus. Sebab teu sepi-sepi tina urusan penganiayaan terhadap bayi. Minimal eta nyingsieunan kabelah dituna atuh ngaluarkeun aya faktor kesengajaan dan lain sebagainya akhirna nyana tobat kuari ge hirup keneh geus teu maelu. Biasanya nama kuari ibadah 2 dokter. Ngaranna ge tertera. Geus eta mah carita doang. Nah ieu mah lamun dawuh bidan ge kesulitan lantaran kuari mah geus ka bidan. Dokter ge kesulitan, masyarakat teh geus kadong percaya urusan-urusan medis, tetapi tata carana kudu ngangeunahkeun lah bidan jeung dokter. Ieu aya masalah di dieu. Seorang wanita merdekatur muslimah otomatis janinna ge nuturkeun indungna berarti merdekatur muslim. Ketika janin tersebut dirusak dengan jinayat indungna nu dirusak imma disingsieunan sehingga morojol keluar wa imma dicabok dianiaya dipopoan keluar atau diantep ditante dibere dahar teh dibere nginum atau melalui obat paeh keluarna orok ieu nu nganiaya fi diatil janin gurroh nyana wajib kudu bayar. Kanjeng Nabi udia fil janin bi gurrati abdin aw amati. Masya Allah karimah. Inin pasala maitan bi jinayatin lamun kaluarna siwa orok dalam keadaan paeh dengan bijinayatin ala ummihi indung nama hirup orok nu paeh ieu penganiaya baik orang lain maupun suami ataupun dokter kudu bayarnya mun dilaksanakeun di dunia salametnya di akhirat mun di dunia teu dilaksanakeun dihareupeun Gusti Allah engke nyana bakal di sidang terakhir. Sing hade, masya Allah ngeri jasa di akhir zaman ayeuna. Aduh ampun, urusan janin.
Zinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika, di Inggris, di Belanda, Jerman, Prancis lain. Di Indonesia nu mayoritas Islam. Urang lamun ningali penelitian medis, anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi. Eta pada tahun 2000. Ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi. Mulai di SMP, SMA sampai kuliah. Orang yang serikeun Yogyakarta, yang serikeun lantaran eta teh daerah pelajar istimewa Yogyakarta teh. Nu ti mana mendi datang ka dinya rek naon gitu ngaranna merauk pendidikan sebab di ditulah anu dianggap komplit mimiti PAUD TK datang ke SD datang ke universitas milih untuk jurusan naon bae Yogyakarta ieu DIE istimewa luain lalaga tapi ternyata pergaulanna geus seperti kos kitu seuri kabeh barang diteliti di Tangerang orang 70% wih di pada bae ge Masya Allah dikira orang mengkonon mengkonon sarua hasil penelitian Tangerang ge sarua bae jadi sih gak ada tata kan nu sakolana urang Pasar Kemis urang Gelam diliwat Cilongok Bajan teh nama terus Gembor Doyo belah ditu Sepatan mau belah dituna Cikupa terus belah Raja belah dituna Curug kadit belah dieuna teu terus kadituna Cipondo Gondong belah dieuna teu terus Cengkareng Kalideres eta kan teu jauh ti urang dinya drek teliti baca ku urang di media 70% sudah tidak gadis lagi. Masya Allah. Kuari mah lamun boga anak sekolah SMA balik sekolah neng kade neng cek bapana kade naon bah kade kajero kamar kade coba buka celana sia coba buka duduk naon bah henteu aing neuleuh coba neuleuh rapet keneh henteu sia bobogan sia ih abah sih naon sih henteu aing mah deuk neuleuh deuk dicolok heula ku aing ya Gusti Allah na ndek kumaha henteu kituna coba ayeuna lantaran pergaulan geus bebas jana jeung babaturana geus buguh boncengan balik sekolah haju lamun belajar bersama teh eta naon ngaranna belajar bersama teh eta sapeuting belajar bersama naon ngaranna aing mah dasar teu sarakolas ya mah aing ngadadengikeun dalena naon tah les les belajar kelompok dan lain sebagainya balik jam 1 balik jam 2 emang belajar encan camping ka ditu 3 poe 5 poe wow emang kumaha gitu cocodot jeung cocodot Masya Allah karim nah iyalah encan jeung guruna deui emang guruna santri pan lain sarua aja guruna ge jurig aya nu kaluar budak sakola teh pan bebeja ka kula pindah cenah kiai sakola emang ganggu ku guruna bae cenah bisa kitu guruna aya ngeun jasong hampir-hampiran bae kamari geus tumpakan cenah ku guruna ya Allah pindah emang aing teh nyaho sebab lah laporan kabeh ka aing jelema setan jurig laporan nyaho jasa aduh ya Allah aya nu kieu guruna teh guru mana kieu ge wauh kan atuh lain wauh deui tah mah heuh eta Masya Allah jak kopehna mah mancrit teh dah tu kopeh tinggal kopeh eta kos kitu Allah geus teu bareres ieu keur carita seputar pergaulan bebas teman-teman lamun menurut penelitian medis seperti eta wajar komo di luar eta keur carita pendidikan kuari eta si mbak antar kontrakan waduh tamang geus hese nyaritakeunana
pokokna bae guys. Aduh, antar kontrakan. Aduh, Masya Allah, mun dicaritakeun manya baroga salaki, penggeus puguh nurangda, nu gadis jatuh geus kos kitu. Hese nyaritakeunana sangkilang deket ge jeung kolotnya na aya kasieun maling-maling, komo ieu mah. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di seberang datang ka dieu. Masya Allah karim. Jauh ti indung, jauh ti bapak. Pendidikan agama eueuh. Kebutuhan loba jasa. Birahi naik. Atuh da kumaha deui? Aduh, ya Allah, ya Rabb. Aya anu saya mazal dibayarin kontrakan aja sakeuna teh. Udah badan saya gratis. Ambo budak kata. Bobogaan apem di ojol jeung kontrakan. Kau mau dek balik mata bangsa, dek puasa, dek lebaran gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Saya aslinya seberang. Ini tinggal di mana saya ngontrak di mana di Anu. Mau pulang Mbak. Saya mau pulang atau enggaknya mau enggak jadi masalah. Tapi ini saya harus bayar kontrakan. 6 bulan belum dibayar. Tolong cariin Pak Kiai siapa yang mau sama saya. Yang penting saya mau bayarin kontrakan aja lah. Maksudnya gimana? Ya memang nggak paham sih Kiai itu. Sial nanya deh ke aing. Aing paham sebenarnya mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Rombongan nu kos itu teh loba rombongan. Tahilah jadi lain lalagaan perzinahan. Gusti Allah. Eta satu sisi perzinahan anak, sisi lain ieu nu hamil teu meunang disingsieunnan, teu meunang dirusak hahamilanana baik disingsieunnan ku ucap sehingga keluar anak maupun ku pagawean, dianiaya, digebuk, disiksa sehingga keluar atau ditahan teu dibere dahar teu dibere nginum sehingga orokna keluar atau melalui obat sehingga orokna keluar dalam keadaan paeh. Ieu tanggung jawab di dunia na kudu bayar, mun di dunia henteu bayar di akhirat. Mentak lain lalagaan geus sababaraha bidan ahli kandungan, dokter ahli kandungan, lain lalagaan lillahi ta'ala ya. Nyana datang ka kula kabelah dieuna dibere nu salakina boga panyakitna hese di obatan. Seorang bidan kaliber nu tatadina boga kalakuan seperti kitu jatuhna kuari ka salakina teu bisa diobatan panyakitna aneh. Aya anu menimpa ka dirina sorangan. Aya nu dibere puyeng bae kakolotnakeun teh teu puguh rarasaan. Lain hiji lain dua bidan nu datang ka kaula seperti kitu kaayaanana. Nu salakina anu dirina boga panyakit nu sulit ditangani, aya anu puyeng bae teu puguh rarasaan. Pokona mah ku kalakuannya nata tadina menganiaya batur, engke ge bakal balik penganiayaan tersebut ka dirina sorangan. Nah, ieu kakarak urusan-urusan di dunia anu langsung ti Gusti Allah. Tetapi tetep bae mun can dilaksanakeun aturan syariatna engke di akhirat bakal diselesaikeun. Naon hartina di dunia nyana kuari boga mobil mewah, boga imah gedung, boga tanah hektaran. Kubatur atau dihormati karena aya kitu derajatna, tetapi hasil menang nyingsieun, hasil menang nipu, hasil menang kos kitu dibalik derajatnya na secara mata zahir ternyata orang aya kahinaan nu bakal katembong ke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Ketika disidang ke, wih itu mah bidan onah. Ayo bidan onah ngaranna. Aya dukun onah ieu mah bidan. Di sidangnya na olah itu kuari nu baheula hebat jasa eta bidan teh. Olah disna nyana bakal ka neraka. Barang dideuleu orenganan nyingsieunnan batur, penganiaya batur dan lain sebagainya terhadap bayi. Nah,
ulah asal duit baik wari yang beli mobil beli imah beli tanah tetapi kalakuannya awas di akhirat. Masya Allah.